Alhamdulillahirobbil alamin, menang injen mendeas meureun si Abah teh seneng bade ngaliwat si Abah nungguan boa geus setengah jam geus lapar. Aduh, itu si Abah nama geus lapar boa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah tos lapar. Atun tos nih, ieu teh da nungguan benini ieu teh tapi teu datang-datang deula teuing ieu teh. Beuteung mah geus lapar pisan ieu teh deh. Nyantos atuh nini rek ngaliwat heula. Alhamdulillah ya Allah. Jadi beas. Moga-moga nu masihan ngutangna teh kalancar rezekina, usahana ka maju. Yang si satu mudah-mudahan mereka betah ulah nyin masalah di pagaweana. Moga-moga dipercaya kudunungana, amin. Sarehatkeun keluarga abdi Allah, kalancar rezekina, dimudahkeun segalana, amin. Abah, atuh angeunna teu aya, piraku rek ngumamsang hungkul. Bae jeung asinan ge jeung uyah ge bae teu naon lah abah mah. Atuh nini mah alim bah, palai nu aya rasa-rasaan meureun. Rasa jiga jas jus bae atune aing mah aduh aing mah Gusti. Atuh nya meureun kudu aya rasa asin, lada, gurih, enak. Manya padu asin bae jeung uyah. Duh ya Allah ya Gusti, beas geus meunang ayeuna menta nu aya rasaan deui. Entos atuh tuh ka warung sabelah bising we atuh dibere anjukeun sayuran. Aing mah ngahutang deui, tadi ge geus unggal warung bah, geus dihutangan kabeh, rek diteuing di mana ieu beungeut nini ngahutang deui, ya Allah. Atuh diteundeun dina laca atuh bisa katempo. Atuh kasabar da kaya anak kos kieu kumaha deui atuh amun teu kitu. Heueuh, Abah mah enak tinggal cicing. Urang ye beungeut urang, isin. Aduh, urang boga ide nih. Naon ideuna, Bah? Tuh jukut nangala abah tadi erek di sayur. Hareuh, pajahkeun teh heueuh. Halah teh jukut, sugan mah aing na embe, suruh ngakan jukut. Apaan orang teh kudu jadi ngarasaan jadi embe atuh nih. Jadi geus sayur we eta jukut nangalan abah tadi. Daripada aing ngasakan jukut. Geus. Rek ngajuk bede. Ceu, Mister Nane. anu ceu, itu naonnya? Mister naon sok ngomong Penny. Bade ngahutang. Punten piasan teu. Ngahutang bae deui sini mah kamari ge pancan bayar. Atuh ieu mah nuhunkeun pitulungna atuh ceu. Nya atunya sok bade nyandak naon? Nyantos atun ceu eta betah mie instan 2, terus telurna saparapat. Aduh, geuning ngahutang teh loba pisan ieu mah. Sekali-kali atuh ceu. Antosan kedapnya. Ya, tapi karena bayarnya da aya modal teh sanes nangantang. Sini ini. Nah, aya di dieu deui. Urangnya ho pasti ke nganjuk deui nya. Heeh, nganjuk. Ulah nganjuk bae atuh ceu isin. Nganjuk eta ceu. Ih, urang mah teu nganjuk. Gimana ambutnya cenah? Ceu, ieu mah punten pisan. Ari nambut teh saroje ngahutang, cing coba nganjuk naon deui. Punten ieu mah sanes nyindir, tapi emang kenyataan Lin. Astagfirullahaladzim, unggal poe gawe ngutang jeung ngutang bae. Ayeuna tos ngutang naon deui nya? Untung urang mah jauh tinu hutang. Jadi deh aman lah. Da kumaha jama boga. Punten ieu mah lain sombongnya, Ceu. Ceu, heulin, Ceu.
Kan di zamannya. Cenuriti, dagoan. Ya sih. Turkeun bae aing heran. Ulah nagih hutang ayeuna. Atuh cepat orang teh tetanggaan. Panan orang teh tetanggaan. Ih, siapa ada dekat-dekat gerek ngajulitan aing. Udah nyeri hati atuh cek, kami manda kieu sih zamannya. Bah, alhamdulillah bah, sukses tuh. Menang endog jeung Emi. Gusti pakai endog nanti bayar nih sabraan ini. Tuh Lin, cek urang oge, nang ladang nganjuk, bah, ladang nganjuk di ditu. Oh, endog jeung Emi. Atuh leres nur kami emang nanganjuk emang kumaha. Hi, coba pah, tah nganjuk di pan abah teh usaha lain, si Satum teh usaha taminantu kesayangan si Nursia oge, teu usaha teu naon bisa na golar-goler baik itu sarwane sakeluarga teh ngutang ieu ngutang deui atuh cik bah pikirkeun pikir. Atun tos atuh da kehidupan abah sakeluarga tidak pas kieu tong dicaroskeun deui atuh da geus ngarti abah ge. Geus atuh nur kami ulah nyorocos bae bari noge julit men. Geus nyarek masak. Nih bae si Nursia bae nu nieuna nu mah cicing di dieu. Atuh kan di si Nursia nanya. Nursia! Nursia! Aya naon? Ya, dirasakan. Itu gawe naonnya nek, nantu. Buru, abahnya kaburu lapar. Pan urang mah gawena oge, dahar, modal, molor jeung ngarumpi. Dipikir-pikir mah da emang sih mirip jeung beungeut na. Modal jeung modal, bae naon sih gawena? Kita Aduh eta malah ribut lain blok satu ngerakun ku budak piraku bisa karot-karot karo itu bae liwat-liwat ini nomi jeung ieu endog eta lapar mah ieu apa. Atuh urang ge tadi mambung ribut eta beta nyerenteng. Ih, nyerenteng emang urang nanaon nyerenteng. Penalin tadi nyerenteng. Dewek nu nyerenteng kitu Tuh ka gitu urang. Di eta naon leungeun. Cakal-cakal beka jama sugih. Moal mata sugih. Ih, geus dibadeg aing katepaan sia. Dih, dia nyorocos jasa deui. Doang naon coba kami na doang naon. Hah? Aing ge bisa bahasa Banten mah naon, doang naon kitu ge bisa. Ih, naon dia? Naon? Atuh kumaha aing bae, laju naon dia, ha? Wade mah ka aing. Nursia, buru kan itu siang. Sak abahnya nih kaburu lapar. Buru, karapur. Aduh di buru, kan buru nagera. Adeuh, enak nurek masak tapi ladang ngahutang. Enak teh nya masakan nanya. Kumaha nya lamun diakananya. Ih, yang penting mah meni di endogan. Tapi inget cek, beas nu kamari, sakati can dibayar. Inget teu. Dibayar ku aing kege, kakara sakati can sakarung. Pokoknya mah ditunggu isukan. Denge. Tenang bae tenang, kayak si Satum. Mun lain pamajikan juragan mah ku aing geus ditendang. Tuh, kumaha hari kitu? Kudu bayar, ditagih. Kudu dibayar. Isin, Bah, isin. Sabar atuh nih, sabar geus sabar. Sabar jeung sabar bae. Geus ulah nyawat bae kopi ngopi bae ngopi nih ngopi. Aing mah teh hayang kopi mah, hayang ge duit jeung bayar hutang. Isin. Sabar, bisin bae kita menang rezeki. Sabar heula ayeuna mah sabar. Rezekina ti mana numpra bae kitu? Pagi datang tanpa cahaya, kaki telanjang, jalanan gelap terasa. Di balik senyum ada luka yang tersembunyi.